Karena pirang-pirang perkara Dina Muhammadur Rasulullah munteng maripatkeun syahadat wal wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni pangheulana anu ka manusia marifat ka Allah jeung dalilna bisa ari rukun marifat opat kabena hiji idrok jazim tekan patokna bihaitsu la yaqahu matarodudun dua taya awaging sir perubahan muwafiqun lil waqi katiluna nu ditekadkeun akur jeung buktina najan jazim tekad ka Gusti Allahna nyanyalan dina sifatan Allah tarik eta lain nu nekadkeun teh marifat sabab tekena ka Allah masih lepat laun nasiun andalilin nuka opatna pateka danu timbul tina dalilna iman taklid nu teu bogaeun dalilna eta can kaasup kana marifatna aning jalma nu beletna otakna dihampura ku hante bisa tarik ari anu dunia dimarifkeunana sifat Allah wajib muhal jeung weunangna kumpul dina la ilaha illallahna reujeng wajib marifat ka rasulna nu wajibna muhalna nu weunangna jeung marifat kana pasti anjeunna nu kumpulna kida samiatna sadayana ibna alam gaibna jeung sadaya anu wajibul wujudna nu mukoyan beda Allah tos nyautna kaya ada kursi kalam mahfuzna takabe wajib di marifatkeunana kumpul dina Muhammadur Rasulullah mun teu ngamarifatkeun syahadat salah